boga bus lah gitu ya, bus anu Panganaran Tasik Panganaran gitu, Tasik jurusan Panganaran Tasik gitu. Jadi eta aya hiji kaunikan dina bus eta teh. Jadi jarang nyebutkeun kiri gitu. Lamun teu make duit kana kaca tek keureun di stasiun mobil teh. Lamun teu mah sok make hatong sejenis anu sok dina Japati. Nah, jadi lamun rek eureun teh mobil teh. Nah, jadi konektor kiri di dieu. Tah si konektor teh ngaluarkeun hatong kana panto. Sweet. Ya. Eureun si mobil teh itu. Jadi tiap aya nu penumpang rek turun teh make hatong gitu. Jadi tur naik. Eureun di dieu. Ngaluarkeun hatong. Sweet. Eureun tah si mobil teh gitu. Sakali mangsa eta nya. Jadi poho tah si konektor teh teu mawa hatong gitu. Nah, tapi nya perjalanan ke rekapasikeun mah nya biasa make duit itu tek eureun mobil teh. Nah cenah euy cek supir teh ayeuna mah teu nyebut teu ngaluarkeun hatong geuning cenah atuh kumaha. Lah make duit bae cenah tek eureun gitu si mobil teh. Tur eureun di dieu tek bukan kaca gitu. Tah ari pas lamun dek Panganaran kan ngaliwatan Kali Pucang. Kadituna teh jalan berliku tah. Daerah Emplak teh, daerah Karangdini teh tah kikituan si jiga orai si jalanna teh. Eta mah pamirsa aya hiji kanehan. Nah atuh pas belok teh. Sweet cenah kitu. Kok teman cenah atuh. Kumaha eureunna ieu cenah belokan cek supir teh cenah. Lain cenah. Cenah itu lain eureun rek turun cenah. Sumpah pan hatong masih teu dibawa cenah. Man tadi cenah ku duit ngeureunkeun teh teu ku hatong cenah kitu. Ari teh maju deui mobil teh. Pas belokan deui sweet deui disada deui. Tuh cenah. Mane lain cenah ka konektor teh supir teh. Sumpah demi Allah lain cenah. Naon atunya? Oh kebutkeun si mobil teh. Pas diemplak teh kebutkeun pisan ku supir teh ngajak kitu. Pas belok ka katuhu sweet deui. Ka kenca henteu. Pas belok ka katuhu sweet deui. Nah eta mah bareng belok ka katuhu disada bae manehna teh belok ka katuhu nembokan sapion digupayan ka si konektor ka dieu ka disin deukeut jeung aing cek supir teh aya naon tur aya naon pir cenah kitu deuh lagu sia cenah anjing nu suing no na kaca deuh cenah paingan gitu ya nembokeun cenah yo ka kenca ces tuh teu sadanya belok ka katuhu ces suit tuh nu suing nohor dina kaca kitu tah kitu mah biasa.